diasah kurasa pasrah diasih kurasa ajri dipepeling ku kaelingan dilakonan ku keikhlasan. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu haflah urang sadayana dina ieu tempat tuhungkul muwajahah tapi urang sasarengan manjatkeun sejatahiyatul islamiyah sadaya jenis puji kahak banda pujian sadaya jenis puja kahak banda pujaan kalayan mudah-mudahan kumujigna kumujana urang tantosna ka Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana diangken janten hamba Allah anu kenging martabat husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam dipasikeun ka junjunan alam sajagat pakalayangan sajurela cacaangan anu teu beukieun ka cabe-cabean. Buktusna habibana wa nabiyana wa rasulna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam asfal asfiya atqal atqiya azkal azkiya. Kula wargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna bagi pamugi dugi ka urang sadayana nu janten ummatna kalayan mugia urang sadayana ditakdirkeun ku Allah janten umat Rasul nu hak banda kana syafaat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Antal ladzi laulaka ma khuliqa nurukalla wala khuliqa warolaka munta aya anjeun makhluk muadijin makhluk munta aya anjeun terone melikupat ka awi pari bae da tenita dibelina ku sorangan lamun cinta ka Kangjeng Nabi hadiran ieu imtihanan hadiran ieu pangaosan kahade entong nunduk hiji kahade tong SME dua kahade tong bobogo sakit bong awas pas ikrar namanya biasa dina pangawasan masuk betah sare dan buktina rata-rata lamun hayang sare teh arasup ka pangajian belah katuhu molor belah ka dieu mulai belah ditu ngadahdir ajengan yang ngomong sorangan si gelo gelo insyaallah urang awi pariu moal aya nuntutan moal anu ngaku hormatan simkuring kasepuhan kali disepuhkeun ti ieu madrasah diniyah Miftahul Khair tangtosna ieu pun lanceuk sadayana oge guru-guru pribados kalipun lanceuk aya Pak Idang aya Pak Dede aya Bu Eli sadayana seueur bahkan pangersa guru pribados Pak Ustad Pananang alhamdulillah pribados biasa silaturahmi tiasa muajahah dina ieu tempat aya sanes ngajantenkeun bagian tina wujudna syiar agama Allah daya sanes ngajantenkeun wujud bahwa urang cinta kana ajaran Islam ku ngalangkungan ieu pendidikan putra putih urang samudayana mugia putra putih urang sadayana nu disakolakeun nu didiniahkeun naon wae bentukna proses ritual pendidikanana mugia dijantenkeun murangkali anu soleh solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatin simkuring pamudah-mudahan sadayana para asatid wal asatidah digampilkeun sanes kanten urusanana ditambih-tambih kasehatanana Pak Idam, Pak Bambang, Pak Dede, guru-guru pribados sekalipun lanceuk mudah-mudahan ditambih-tambih kesehatanana oke ditambih-tambih bojona amin. Pak Idam mata Pak Bambang matarik amin eta teh akur jeung isyarat berharap alhamdulillah wa syukurillah para ibu samudayana hormatin simkuring jeung para calon ibu da ibu nama geus baralik insyaallah tos ngeukepan nu janten carogena eta oge sami ibadah sanajan malam Jumat sunatna murid malam Sabtu wajibna
malam minggu eta mah nyuri diwajib bisikan hadirna teh. Pribados tiasa hadir dina tempat wasilahna ku ngalangkungan ieu haflah. Urang sasarangan dumasar kana salah serius doa sapu jagat. Anu mana eta parantos kauninga ku samudaya kaum muslimin wal muslimah. Bahkan dina setiap doa pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tesok dikedalkeun. Upami ku urang ditafakuran atau napi ku urang ditafsiran, Syekh Abdurrahman An-Nahlawi mentafsirkan makna yang terkandung di dalam doa sapu jagat tersebut. Ada beberapa makna yang tentunya mempunyai konsekuensi dua hal. Pertama, kita baik di dunia dan kita baik di akhirat. Itu adalah bagian dari hadiah atau buah karya ketika kita berbuat baik di dunia, maka tentu akan berbuat baik di akhirat. Syekh Umam Jada dalam tafsir Yasin pun menyampaikan, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Mun hade bakal hade, mun goreng bakal goreng. Ulah waka mikiran akhirat da urang lagi can koid. Ulah waka mikiran akhirat da urang lagi can maot. Tapi urang tanam ti ayeuna sangkan urang hade di dunia. Sangkan urang janten golongan jalmi anu kalebet kana hasanah di dunia malah mandar tiasa kasampeur hasanah di akhirat. Naon makna hasanah di dunia? Hasanah di dunia, Syekh Abdurrahman An-Nahlawi menyampaikan, pertama, bahagia, senang, hade di dunia teh lamun dibere al-afiyah. Ari al-afiyah teh hartosna teh sehat. Ari sehat teh nikmat luar biasa ku Allah dibikeun, bahkan teu saeutik sanajan urang geus datang ka dokter anger gering wae. Ketika ku Allah dipaparinan kesehatan ngalangkungan obat atau bisa saneskan tenang, itu kenikmatan luar biasa. Ibu bapak marurang kali abdi alhamdulillah paparinan panangan kumplit ramona kabehanana aya ngan pelebah nu kenca rada bingkeng saeutik bae teu nanyakeun ge. Ye bingkeng nu panangan katuhu pun teu nu cingir. Wasilahna kapungkur kupun bapak dicarang kupun bapak ulah sok memotoran, ulah sok trail, ulah sok lodres, ulah sok adventure mata kealaman gitu jadi pembalap teh, pemuda berbadan gelap kealaman gitu teh. Tah iya meureun batina ladang ngalawan kena jadi kolot. Saur pun bapak geus ulah memotoran wae, anggur masing bener masantren, anggur masing bener ngaji tuh aya ti aki ti rekah tarbiyah anu kudu diteruskeun ku urang. Ari budak teh karesep teh hese dicaramna kekeh pak. Suatu saat abdi ngiring adventure di daerah Jawa Barat punten Banjar pas Patroman trekna teh antawis Jawa Barat Jawa Tengah. Di hiji saat aya tanjakan kabeneran tanjakna teh naik. Tanjakan kabeneran tanjakan naik. Eta tanjakan luar biasa pak, nganyakna teh luar biasa. Begitu dina tanjakan digasa tarikna teu ka kontrol teu ka kondisikeun nu akhirna abdi murag pas ka handap muragna sok loba nyarekan sok loba demo. Begitu murag abdi pangheulana murag eta motor nuturkeun da meureun abdi numpakana milu murag. Begitu nuturkeun murag pas tepat dina step motor ningang kana cingir ngeunah terasana potong tah. Begitu potong dicana ka bengkel sabaraha kali diuruskeun dengan tukang urut dicana ka bengkel anger gitu keneh da kulantaran nyeri nu akhirna mung dibenerkeun. Singkat cerita kirang langkung sabulan 2 bulan tina proses kajantenan eta akhirna pribados konsultasi ka dokter. Pak dokter ieu kunaon panangan abdi dugikeun ka ini nyeri keneh wae. Ditingali saur dokter wayahna ieu kedah di tawis heula atanapi kedah dirongsen heula supados katawis kumaha tulangna nu aya dina eta panangan. Ku abdi dicanak ku pun lanceuk dicanak ka dokter, dicanak ka Jasa Kartini terus dirongsen. Ternyata pas dirongsen teh si tulang teh tos jaranten. Jadi karena retak tulang nu akhirna aya penghapuran. Kagaligir si tulang teh ageng nu mawi akur we mun palebah sultan teh ku jempol menang di sanajan ku cingir. Da akur cingir jeung jempol. Gedena teh. Ieu mun ngorong ku cingir teh jadi gede yang irung teh. Lamun palebah kana ceulik teu asup udah magol gede kapana ageng pak. Eta ku sabab ageng nu akhirna saur dokter de wayahna ieu mah kedah dioperasi atanapi kedah diamputasi. Waduh kudu diamputasi lumayan cingir oge jang ngileuh-ngileuh wae mah bisa. Ieu ku diamputasi
Abi nyarios ke dokter nanti dokter Toto nu aya di jalan Yuda Negara baik apalagi pura-pura nyaho eta saur Pak dokter teh kitu kesimpulanna Abi tuh maros ka Pak dokter manawi aya jalan nu sanesna supados ieu panangan teu diamputasi tapi ieu panangan tiasa sehat saur eta dokter cobi nuang kana obat ieu aya obat genep deui ngan wayahna harga hijina teh 500.000 aya genep jadi 3 juta tuh pas ku abdi dipeser dah hoyong damang teh pertanda sehat itu mahal mata krobana atina pidunya hasanah kahijina cager kahijina sehat mata pun kesehat jaga ke urang manfaatkeun ku urang seep obat eta nu 3 jutaan alhamdulillah nyeri keneh bengkak deui dicanak deui ke rumah sakit cek di rumah sakit B ini harus diamputasi upami teu diamputasi paling ieu dikerok si tulangna dipikir-pikir emang aing teh jeung kelapa muda ieu dikerok deui bingung Bu Pak ya nu akhirna tidinya pribados pokona mah dok sok we ieu kumaha saena nu penting abdi ieu hoyong daman ngantosan di rumah sakit umum teh kana tilu mingon da seueur meureun pasena abdi tos teu kiat tos teu sabar nu akhirna abdi angkat sareng pun lanceuk ka daerah dayeuh kolot tiba heula kolot ecan pernah ngora-ngora begitu dilahirkan langsung kolot eta mah dayeuh kolot dicanak ka dayeuh kolot begitu sumping ka dayeuh kolot ditawiskeun panangan kali ditinggalikeun hasil rongsenanana saur dokter ti dayeuh kolot ti binasehat D ini bukan untuk diobat tapi ini harus diamputasi siap upami ayeuna diamputasi atau napi siap upami ayeuna dioperasi abdi kaditu nu tadina mah cager teh sugana ku obat sing horeng harita keneh ku dipotong ruas balik deui ka Tasik begitu balik ke Tasik dipikir di lamunan sapepeting teu jauh beda seperti catur semakin lama berpikir semakin bingung lah geus we disimpulkeun enjing abdi urang ka Bandung kapun lanceuk enjing ke Bandung buleud bubung siap dioperasi siap angkat ka Bandung ka dayeuh kolot emut keneh cariosan dokter cek dokter lamun ade bade dioperasi enjing sumping ka dieu tapi tos kedah saum ti ditu keneh abdi angkat subuh keneh Pak sumping ka itu jam 8 begitu sumping jam 8 ditaros siap diamputasi siap ayeuna kene dioperasi abdi nyaros Pak dokter ieu tiasa teu upami disambungkeun atanapi ulah dugi ka diamputasi eta dokter ngawaler waleran dokter tiasa tapi wayahna moal normal cek dokter teh kunaon moal normalna sabab tangtos bakal aya tulang anu kacanak tulang anu kapotong jadi moal normal dipikir deui wae aduh ieu teu normal lah kelios Pak dokter nu penting abdi hoyong enggal daman siap ayeuna mah tos kieu urang disambungkeun insyaallah moal diamputasi ngan aya resikona naha bade lurus disambungkeunna atau bade bengkok loba pertanyaan siga keur uas itu bingung abdi jawab di lamunan dipikir nu akhirna ku abdi diemu teh diwaler teh antos we mending dibengkokeun cek dokter laras dibengkokeun muhun Pak dokter kabayang lamun pelebah cingir abdi henteu dibengkokeun alias dilempengkeun pelebah atayat menjadi metal ka pangeran tah sahan wani ka pangeran metal keur salat kecuali bumi jar meureun tos Pak dokter lah ayeuna lamun dina motor mah hayu we kieu we terus batul teh karieu di sisi jalan teh menang siap nu akhirna dibengkokeun nya alhamdulillah dugikeun ka ayeuna bengkok begitu beres dioperasi sadar teh abdi asar bae teu nanyakeun ge eta abdi sadar asar bari masih kene aya rasa naon tuluh atanapi rasa teu sadar beunta tibra deui normal teh isa begitu beunta isa kakarek karasa peurihna ieu panangan abdi naros kanu ngantosan kanu nganteur saur abdi karerencangan pangmilarikeun suster ya naon cenah bung hayang nginum ti tadi urang puasa nepikeun ka ayeuna can minum rek buka puasa we sakalian mangga sumping suster kunaon de ku suster pun teu abdi teh hoyong ngaleueut menawi tiasa eta cek suster hapunten de bade tumarosila parantos bobos teu acan nah nanya hitut ka urang teh keur teh haus ditanya hitut oh kapanan upami tos dioperasi bari barang leueut teh kada hitut heula nya Pak teu acan Bu suster wayahna antosan heula mangga Nupuguh nama aing ka Bandung tinuan hitut we. Eta di antosan hitut dugikeun ka
jam 8 teh aya keneh wae eta hitu teh Gusti Allah biar karim da geus teu kuat atuh buka diisuk keneh puasa jam 8 can buka puasa oge maghrib buka ieu jam 8 can buka keneh wae neang di suster bu suster kumaha ayeuna tiasa abi ngaleut wios abi sregep oge ku sabab teu kuat geus melanjeng dahagana ieu tenggorokan nanya deui wae eta suster perantos bobos can tananya hitut deui wae dugikeun ka jam 12 bu teh kudu karunya da teu milu ngalongok ieu di tauge nah deh pusing teh ini eta dugi ka jam 12 ya Allah biar karim kekerebekan patuangan ku bakat hoyong ngaleueut dahagana luar biasa kata mah ku nyeri keur teh gering keur teh bisa nginum kapanan ripuh tah eta ripuhna dina sehat naon dina gering teh butuh kesehatan sehat itu kebahagiaan di dunia jangan salah jam 12 geus teu kuat lah sapiraku geus lila sigana puasa teh 24 jam we mah. Di mana puasa 24 jam milari di suster eta suster nyarios di parantos bobos. Kuring teh tengah jawab baeut aja medud aya. Da gonok atuh Pak. Ya Allah biar karim dalamun aya bungklekan hitut rek dionang ku ingin onangan kepada yang terhormat bobos di tempat. Kapanan sugan aya ngetrokan kana panto bobos Ya Allah biar karim nungguan hitut mata lamun aya nu hitut urang awi pari ulah dicarekan mahal hitut teh mun aya nu hitut singgungah alhamdulillah sesep ku sarerea mahal hitut teh dugikeun ka bobona gugah-gugah subuh begitu gugah subuh nanya deui eta can hitut keneh wae ari abdi teh nyarios kieu bu suster sigana mah wangi abdi teh bobos nuju bobot teh cek suster laras yakin mangga wae bade ngaleueut ngan upami aya naon-naon abdi teh tanggal waler kan urang teh jadi sieun tah tuh aing kudu kumaha hayo we reuyan cidung teh dikumpul-kumpul heula geus meunang sagelaskeun telag we teu nyebut geuleuh da teu miluan nyiduh harita mah kuring wungkul tiasa ngaleueut teh jam 12 siang keluar eta hitut bari teu permisi teu assalamualaikum sorana teh tarik disebut hitut munafik teh pelepas si kehet ieu mun bungkleukan geus ku dikepret eta teh kalarasan gigireun abdi teh Bu Pak dina saruangan teh dina sakamar teh aya 2 ruangan sok disekat geuningan ku hordeng pura-pura nyaho nya mintereh disekat ku hordeng di gigireun abdi teh sami nu teu damang tos sepuh diantosan ku bojona pas abdi hitut bau cek bojona bapak hitutnya itu eta cenah gigireun urang Tasik era cenah misi majarkeun teh urang hitut pesopran pisan ada teh hitut ari mama pasea salaki pamajikan ngomongkeun hitut padahal dewek hitut ya Allah biar karim neme tidinya tiasa ngaleueut tamat dugikeun ka wisep 11 juta hayang hitut deak 11 juta matak sakali di lamun aya nu hitut ulah dicare tapi sesep ku sarere ya Allah biar karim aya awe geulisna luar biasa ditinggali dihareup siga keuyeup ditinggali tukang siga jangan tapi sayang 1000 sayang celina teh terus we ngelai siga produk oli abadi mulai nu deui keun lalaki oge atawa aya lalaki gering boboga anana ampun paralu nuju tawadu we terus moal aya awe oge nu daekeun leres sehat itu mah hal kebahagiaan di dunia ya Rabbana atina fid dunya sanah matak cek santri mah aya ar-rijalu ala arbaati aksamin lalaki teh aya 4 bagian hiji aya lalaki pandangan hidup 2 aya lalaki pegangan hidup 3 ada lelaki perjuangan hidup 4 ada lelaki harapan hidup mana lelaki perjuangan hidup mana lelaki pandangan hidup pangarsa pun lancep Pak Idang pandangan hidup nemege lebet ka kamar dibukakeun lancingan terus langsung standing aya di pabangbang nah ieu mah pegangan hidup sakitu geus dibukakeun oge teu hudang-hudang Gusti ieu teh kunaon ya Allah biar karim sigana ieu mah kudu janten bojona kudu diusapan heula pegangan hidup dicaba kakarek standing aya di perjuangan hidup rek hidup teh meuni hese diasupkeun kana minyak tanah supaya ngagedean beukah siga urat atawa siga naon
siga karet anger teh hirup keneh wae aya di terakhir harapan hidup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sing sehat sadayana. Alhamdulillahilladzi ja'alani sahihan wa la taj'alni maridon. Amin ya Allah ya rabbal